Kemana bau udah kita tengah aing pisan. Bakong ku aing dirutuhkeun ieu barang. Semua benar ya mah. Semua benar. Perlu dilaporkan ya mah. Aduh. Bajeng! Goblok sia di goblok. Sia di goblok. Cek aing ge naon? Tanya ke omongan aing. Sia mah. Hah? Neng Ika. Da mang atuh Neng Ika. Aduh, bade ka mana ieu teh Neng Ika teh? Jadi isin penasaran Neng Ika teh pas lami tara pernah. Oh, mohon atuh. Mohon mangga Neng Ika. Mangga sadayana. Mangga. Ya. Yes, yang sarikeun ka arah aing goblok sia. Sia mah. Sia di. Goblok. Pokona aing teh hayang nyaho, kudu dibayar ayeuna. Pan eueuh duitna enak mah. Pas kasaha wae Pokona hutang lunasan. bere tempo atuh ngan Ayo tempo. isukan Geus minggu hareup hayang. Ika, mereka mati kan? Oh, mohon. Pokona hutang lunas. Riba haram eta teh. Bener ya teh? Mohon. Nuhun. Ika nuhun. Lunas nih bener. Maksudna dilunasan minggu hareup. Ih, piraku akang ngabohong ya. Tinggal lihat tuh mata akang. Aku ayat Tangis mah akang gaduh istri. wah, istri di mana? Akang pasti pokoknya ngabahagiakeun Neng Ika. Pokoknya Neng Ika pasti sampai nikah ke Neng Ika. Ayat pasangan ngabohong. Panawa. Sia teh naon ya di tukang kieu. Ah, ini Ika teh bade ameng gitu ya. Hah? Nanyakeun Teh, alamat. Ika Ayo. Ayo Haji. Balik si aing urut aja aing aya manusia. Biasa dia teh datang. Dengekeun. Aya naon? Lamun butuh artos namun ka abdi. Udahan lebih 20% Bu Ibu. Kayak heula dangukeun ari bayarna kumaha? Cicil apa? Aku ieu bayarna. Cicil sok bayangkeun saeutik teh 20% mah. Gede banget, gede. Letik, ayeuna lamun 20% dibagi 10 kan 2%. Dikali sabaraha? Oh, Berapa? 10 bulaneun teh 20% teh urang teh sarareaaneun beunanya. Jadi Sorangan leutik. sorangan atuh mah sarareaaneun ieu teh. Bung salaki urang sok ngamal. Di mana-mana ge kudu berjamaah 20%. Ngomong pasalaki. Sarareaaneun. Di Bank Emok mah dicicil, ari eta dicicil henteu. Sarua di aing mah tahunan dicicil. geus motor. Dicicil sama di urang dieu. Bunga lamun nyium 100.000. Heeh. Jadi 120. Ieu kumaha lamun 15% lah. Tong gede teh. 15% di mana-mana geus 20 geus Di umum eta teh mana-mana ge saeutikna 10% sakitu teh. gede-gede ieu ari nginjemkeun duit di mana ge sampai 15. Wah pesa 20%, 20% teh ieu dengikeun saeutik eta teh 20%. Eta yang duit harese. 1 2 3. Bos, mau daek main gitu mah. Pantera.
orang sebagai pemuda di Ciherang kudu aktif dalam bergotong royong di. Oh bener, hayu orang siap wae jeung urang mah hayu gotong royong berangkat lah. Nah ayolah, ayo nama orang berangkat orang bejaan barudak hayu dik. Tapi goceng heula. Ari maneh dasar si goceng. Mere. Sitara. Sok lah anjing aya nama hayu, aya nama ulah nyampe ka mabok-mabokan lah, aya nama hayu urang ayana urang babarengan jeung urangnya, urang peace damai pokona mah hayu. Ulah nyampe ka mabok-mabokan dah. Ya. Mama teh naparina buku teh ieu teh ye, hitunganna teh aya. Ieu teh rugi jeung rugi wae. Itu kumaha maneh teh usaha teh? Mah gara-gara naik ikat teh mah. Nah teh kumaha teh sok ayeuna bayangkeun ya, lamun duit 100.000 urang dibungakeun sakit jadi sakit. Usaha naon deui zaman ayeuna? Nyata mah gara-gara naik ikat mun papangih teh ngan dilunasan we hayo. Heuh atuh kumaha tuh ari kieu mah aing bisa bangkrut jadi jelema tuh meureunna. Kawinkeun malah jeung si ikan. Moal aing mah ayeuna mah. Moal dibere modal deui ku aing ayeuna mah. Beak jeung beak ku ieu kumaha? Coba lamun keuntungan sabaraha sekian kali sekian sabaraha tah bisa meureun kawin. Ayeuna dia rugi jeung rugi arek kumaha aing ngan keluar duit we. Kita mah lieur mun papangih naik ikat teh aduh nih. Jadi kumaha ieu teh? Kunaon ieu teh lunaskeun wae atuh. Pokona kieu mah kawinkeun Ajis jeung Naika. Masalah ieu jeung Ajis dibenerkeun deui mah. Moal bener aing mah. Enggeus cenah moal ngamodalan deui aing mah kieu carana mah. Pokona uruskeun kusorangan. Aing moal nguruskeun deui ayeuna mah. Arek kawin, arek moal sabada teuing. Aing mah uruskeun kusorangan. Hah. Ika.